Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barayagir sadayana ngobrol deui curhatan masing-masing pengalaman pribadi anu di gua dinaungi ayeuna. Mudah-mudahan orang sadayana dipaparinan kesehatan, rezeki anu bermanfaat, segala pi dilancarkeun oge ka barayagir masing-masing. Ayeuna saeun ka hiji ieu. Kopi sadayana sim kuring bade ngobrolkeun deui perkawis caritaan pengalaman anu kaalaman ku Taslim. anjay. Eta judulna Orai Berdua. Cerita teh kieu. Tengah peuting di dieu teh nya balik ulin. Kulan can carape di dieu teh nya lap langsung ka kamar. Guru-guru datang barudak. Di dieu pas ngagoreng ngagoprak di kamar. Aduh, naon sih teh eta numurag. Cuk saya teh. Alah, di nu ieu teh orai teh ngaluja jadi teh langsung aduh kayak luas teh ya. Alah, nya ngomong luas ieu teh. Datang barudak eta tiluan teh. Aya naon cenah mek? Ieu cenah kuring manggihan orai. Alah, orai di mana? Nah, emang di mana jalanna? Ada orai atuh da ka mana we luar-luar. Ada kursi lah. Coba udah kerjaan teh. Kenaon manis sekolah di keluarkeun kabeh nomari. Si barang-barang teh Nya, di keluarkeun teh apa poe men. kusieun teh. Sieun teh ada uas dieu teh. Aduh, heuh si teh hari uang ge bisa urang sare deui, bisa bacok ka urang. Keluarkeun dieu teh nya pasaran. Eta mah babaturan nu hiji deui si Komar ngaranna teh nya. Badak awakna teh. Wah, cenah maneh mah sieun ku orai. Dasarnya rumasa. Soak lah dari halusinasi pikiran teh. Pasti orai badak ieu, boy. Orai badak. Paul saya urang keur sare keur mah awak leutik dibeuli teh motornya tadi teh Geuling ke momedi. Cente geus we nama. Cek urang teh angan, cek si Komar teh. Jangan ku opatan teh. Jangan ku opatan teh. Pas neangan eta mah teu pira ningali eta si Komar gede awakna. Mek cenah orai teh di mana? Tadi mah lupa tak kaluhur. Oh, dilupa ipalapon gitu. Kontrol kemana teh di center ya. Pas ngali ieu lain meh. Lain cukup nanti cak-cak eta mah. Nah, mainnya cak-cak. Orang ini supaya ieu da orang-orang. Lain cak-cak. Cik pada sarah cuma teh. Cuk dinya orangna badag. Meh, gede pas ningali eta mah begitu ku barehana teh. Pasti. Mana cenah jadol teh sudah orang cuma teh badak we. Oh, berarti asalnya kieu badak jadi satria. Cilaka. Mana cenah aduh kacida jadi teh. Cek si Komar opal teh nya kacida mana. Sieun ku orang sagede nyere aduh tak kitu we. Sakitu luas kitu nya. Sakitu luas ya. Dari orai mah enggak ada Orang cing. Jadi ini mangga kapayun. Sik ya. Hiji mangsa di teh kawin jeung pamajikan. Dibawa ka Jawa. Jauh. Ayo urang mah ngomong bahasa Indonesia. Ari itu. Pakai kok Bahasa Jawa urang teh ngomong. Urang teh sudah udah maju. Ieu. Lalu diobrolkeun ana bari bawa kok. Ayo ke pamajikan nanyakeun, eta ngobrol naon mah ka mana wae artina teh. Artina mah bahasa Indonesia. Ya gitu. Bakal bayar. Loba campuran. Saya terus subuh teh geus kitulah gitu. Eta pas kita jeung mitoha teh. Mungkus sarasuna mah. Asna tuang heula ari deui ku bahasa Jawa jadi nama eta bahasa tuang heula bae jeung wae kok ngomong teu kala numpun deui da diartikeun mah kana daek deui eta mah di salama cicing di Jawa saminggu sika kuya cicing di kamar teu poe nu nanya hah Lain ki atuh tah. Tidak sedikit ngerti ya. Gitu biasa pengalaman dia Di janjian di DT kena bebaturan boy kadieu dikeun makan-makan gitu nya. Oh, madam. Siapa tuh kayak kadinya? Ai di detik ini teh. Aya ieu sarapan di dieu sih kan sok gawe kan resep heure kan gitu nya. Jadi gawe sebut namanya. Kak cinta orang hampir dari itu ya. Teh. Nang ieu
Mang Asep cinta, Mang Asep labuh gitu. Oh gitu mah bos cenah. Ayo atuh cenah kan gitu. Asep, Buat ini di bebas lah. Tanggal kersen gitu. Yang kedua gitu. Kak cinta kita ngaladon kersen cenah. Kenapa we? Kerobat cinta gitunya. Obat tradisional. Sugan beunang gitu ku ieu mah gitu. urang kersen teh. Derek eta si Dika. Oh, ngalahan ieu daun kersen gitu. Cukup mah sih cukup. Kajang obat. Obat Terus ya. naik. Buat ini dari itu. Pas nepi mana masuk nama itu sih masuk ke cecelelakan kareo gitu masuk kenalan itu iya makan kasih makan enggak labu cen labu mana ya enggak hari kenalan itu bicaranya cen terbalik Tapi eta lamun ku Mang Asep kan cek mamo boy mah piceun, cek Mang Asep teh bari makan leuba kos sia. Bener mainnya Kedok pisan eta. kurang gitu kan. lain sih dikait sama Ai si dikara kumaha gua ada. kalau ada gue dia udah kamu kolot gedana kolot ide mah iya Mantap. si Bo itu teker puasa Sibuk. Ya, Iya, nasi nama. ya kan hari tamah Kaciboy itu kan ada hutan sawah nih ya Oh, nya Ada sawah jalan. kene. ayo warung geningan terkenal ya teh Warung gorengan hotek kan ya Bahaya eta mah. gue cinta anjir Kaciboy duit mau disapa ayo cenah Keur mah puasa ieu teh ceritana. Keur puasa, iya. Keur puasa. lihat ini dari itu gak sihnya beli nama balik gue di puasa tuh dia puasa wah ini itu cinta dia mah mau teh juga cinta Nurut tanya si ngulang-ngulang pada Puasa lebar. berarti Ya. tapi lapar ya sih cinta ayo orang ngalotek cinta ayo cinta diuk pesen itu mau pesen asok cinta mak cinta pesen itu lotek cinta si mate ting ngarti ting tekadeng hiji gerak ieu teh Rotek teh. ieu teh Masalah teh teh kan emang dina mah hayang ka kapangan heula nya ka tukang heula itu yo dipesankeun hiji si eta teh Kurang teu kieu. akan dimakan nya ku si Bo teh nungan di dieu beneran di dieu dalila pas ka dinya teh nah hiji itu mang cenah da hiji cenah ka dieu puasa ada dia kumaha tuh ada dia jadi pesan ada dia jadi pesan aduh aing kumaha ini keduaan. lamun tidak daru si mah beneran pesan maneh Ai gitu kata Tuhan. Kata Tuhan. babak celana Pada lapar. terbalik bisa aja Aduh. Saya kadeo tadi enggak bisa kadeo. Kadeo janten dina danget ayeuna mah dicekapkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebe.